أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Loba jelema numur yang parah dokter iya ahli hikmat iya kiai iya teu cager-cager. Nah meren aya sesuatu di dirina sodakoh jadi cager teu saeutik teh jelema nu kos kitu entar tadi da ieu pusing bae boga permasalahan teh anggeus pusing bae geus ka dieu geus ka ditu geus wirid itu tapi tetep bae pusing bae sodakoh cager. Urang mah teu percaya sih. Cenah kiai, ya aku naon hiji awak ge galuse bae, aju. Nomor kadua puyeng bae. Penyakit ka dokter mah geus dicek dokter, eueuh panyakitan, geus dirongsen sagala, geus di USG. Di USG masih mah atuh meureun hamil. Geus cenah kiai. Ieu teh teu cager-cager obat. Oh, geus beat bae geus kitu mah sedekah. Sedekah ya geus sedekah. Insyaallah ku sedekah mah dengan ayat ieu tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ke didoakeun lah. Datang ai dihareupeun mah datang ka imam kiai mah kos kitu cek cenah teh nya. Kunaon? Aing mental jampe ka jana, minta didoakeun kita sedekah. Dasarna teh mah kiai bloon. Kita sedekah teh bloon. Bedak ya Allah ya Rabbi aya jelema pelit makan jelema pelit mah bakal didaroakeun teu beres ku batur. Ingat ka dongeng Abah bae. Dongeng Abah teh akan aya jelema boga gudang barang. Sok dipalingan bae ku jelema teh. Geus ka ahli hikmat, geus make herder geus dipalingan keneh bae. Tah ieu kumaha ieu carana bebejakan ka Abah. Kiai jadi ieu kula masyaallah boga gudang-gudangna tuh barang diingan dipalingan teh beres-beres. Ya Allah ya Rabbi geus bake centeng, satpam, herder tapi tetep bae mualing bisaan jasa cakeun. Geus eueuh deui kos kitu mah ulah deui cara sedekah bae. Sedekahna ka dinya bae ka urang dinya. Sedekahan ge insyaallah mah. Loh, kiai kurang kumaha. Ih, hayu gerege. Sedekah insyaallah mah dilaksanakeun da kunyana sedekah. Kayak saminggu deui ka dieu sedekah. Bener bae, hebat. Nah, jelema datang dah tuh. Dek maling sianya. Dek maling nu pahajinya. Ya, goblok. Lamun sia dek maling, ya aing padahal dihanteun naon henteu. Padahal mah ngadibereji samsu doang. Tapi kan kabeuli eta jelema awas ya geura maling nu pahaji ye aing kalang dadana dititah henteu naon teu ka sedekah teh manjur tah mah kabur atuh deuk maling teh meunang 2 poe ka dinya deui aya deuk maling teh sia deuk ka mana sia lontar-lontor ka dinya deuk naik sia ka luhur jalan tukang deuk malingnya goblok sia yo ye aing tatanggana ye lamun sia deuk maling ka dinya jeung aing sia tarungna ye cak pamalingan pun jadi kos kieu tuh ye. Tuh, eta gara-gara sedekah. Coba lamun teu sedekah, sedekah manek maling, paling habak. Eta sedekah teh kos kitu. Paling. Enggak tanggung jawab aing geus. Emang kunaon si pelit. Eta sedekah teh nyat paman sorangan. Eta Abah teh dongeng Abah teh bojah ka harti kan urang ku logika ka harti. Lamun pelit eta mah sok inget ka dongeng Gus Dur deui bae.
Kiai keur di pondok teh kan keur di pondok teh nya babarengan kuari geus masing-masing di imah. Geus masing-masing di imah kuari silaturahmi kan hangat tah. Pada geus jadi kiai. Datang pelukan. Alhamdulillah. Kumaha cerita alhamdulillah urang bisa magahan ngaji kieu. Geus wah usul ka balik cenah. Mun naon karang meuli hulumbe. Meuli hulumbe langsung diopor masa kalia. Dah diangsongkeun kadinya 2 hulumbe 2. Dahar bareng kan santrina teh neulekeun memangnya hulu beak gitu kan. Santri nu mawaanana pasti ceukna ceuli da wae. Kan eta kiai teh bari kieu baru susurian teh ngaranna ge atuh babaturan mondok. Ayo dar hiji polona. Bunguna cek eta ieu. Inti bae ku santrina aya meureun opatan mata santri kieu. Tahar gua ngobrol deui terus cenah ngomong ceulina mah moal di dahar geureun nya bagian urang nu mawaan geus kieu ngobrol teh endahan nawaran tah ceulina cenah ngeuna aduh cak santri ditawarkeun ceuli dah heuh impuk cenah bener beak deui ceulina geus bae tempel badi teh kan teh loba ieu loba dagingannya. Beureun daging eta mah henteu. Tah ieu eta daging eta dibelahkeun dibalikeun deui. Cak santri teh beak mah. Ujang urang ge. Nya di luar sini toel goblok santri tolol di ongkoh. Sini toel urang teh kebagian cak. Geus diintip ujang baru bari uprek teh atuh dahar sono pantang mah. Dahar sono babaturan di pondok atuh bari kejar di kiai. Datang ka dinya. Lain sadahar-dahar da pantah mah sono gembul atuh sono mah pan dahar nyanang harewas letahna mah moal heueuh cek berarti urang kebagian letah 2 urang 2 geus batu geus kikiran we geus batu dibukakeun dikitukeun tah letahna tah lagi ditarik cak santri beak dibulak-balik tinggal tulang doang. Aduh, orang kebagian caina. Caina diangkat. Arah nasi. Tah, Gus Dur mah lain naon? Nyana mah kos kieu tah. Di tukang kumaha teh cak santrina dasar kiai perlit cek murid ge ka kiai ngadoakeun teu bener ka penuh pelit. Eta pan murid ka guruna eta parlit kabeh ge beak kabeh cai-caina teh kana tah eta Gus Dur bisaan murid ge tetep ka guruna ngadoakeun pelit bae kurasan pelit jadi teu ngadoakeun bagus tah mantap ge ulah urang lamun dahar-dahar ieu sanu mawaan da atuh pasingkeun jan mawaanan yo urang lamun ngadahar kadu teh eta ulah deuk beakun kabeh ieu pan si eta mah jurig ge ngadoakeun teu beres jurig ngadoakeun teu beres tama kos ngadahar lauk jeung huluna cak meng teh uga ledeg gitu ujang aingan sakali cak meng betul mah datang ka kuari larang sadang hirupna nya kos ujang baturan saeutik-eutik acan wayahna geus atuh urang mun kado tah ieu nu mawaanna saha ieu 3-4 nyamplung mah bikeun urang ngadahar umbe atuh ai letah-letah nama bikeun gitu bawaan tah ka ditu tah aya keneh pan bawaan keneh nya geuna pelit segede teh tak eta jadi eta sodakoh teh sodakoh masya Allah nyat paman urang sodakoh nyat paman urang kan jadi kumaha gitu eta kodongeng Ki Asad kan Ki Asad eta kapan murid ke Khalil eta kumaha gitu di masjid rame naon rame leungit sendal bae asal Jumat tarurun leungit sendal asal Jumat tarurun leungit sendal wah bebejana kan ka kiai urusan kos kitu bebeja ka kiai atuh urusan sendal makan kiai ge kadang-kadang leungit kunaon bebeja ka kiai atuh di mana teh bebeja ka kiai bae jadi kudu leungit sendal ieu mangkana ieu di lokasi kiai cak nya teh nu kumaha ieu cak kiai teh fuai ge leungit goblok sia kunaon bebeja ka aing tapi kan teu kitu kiai mah tetep cak nya ge urang tarekahan lah
kurang tarekan ngintip iya ngintip itu tetep di palingan kene waduh cek asan teh geng nak aing kudu aya geng di dieu geng pamalingan ini panggil bere rokok panggil deui bere rokok deui bere duit kadang-kadang cek geng teh bager amat teh kiainya masyaallah ngomongnya nih kiai barangkali ada kerjaan buat saya enggak ada lah. Kalau mau mah tuh, kalau hari Jumat di sini banyak yang hilang sendal, coba di situ. Jadi satpam dah, nggak usah sholat Jumat dah, situ mah dah. Dan pamim aja dah, kira-kira. Udah tenang, nyana nggak rasa bunga kan, menang mandat ti kiai. Paling gendong maling anak buah aing kira-kira dah. Tak langsung jadi satpam nyana didinya. Atau emang pemalingan lagi anak buahnya anak apa? Aman. Kunaon eta? Ji Samsu doang. Bere. Aman. Masya Allah. Kebelah dia sajumah, 2 Jumat, 3 Jumat nyana kieu bae di hareupeun masjid jadi satpam. Nyana mikir sorangan. Cek nyana di satpaman kan lain kiai bae. Tukang beca, tukang toge, tukang manya aing eleh punya anak. Ai sendal tukang beca ku aing di satpaman aing teh salat Jumat goblok ya aing mikir sorangan nyana. Mikir sorangan. Akhirnya kan jana bebeja ke kiai. Hei, saya sekarang mau sholat Jumat. Itu ntar sendal siapa yang nyatpamin? Ceki Hasan teh. Udah nggak usah, ceki nanti sekalian situ beblokot dah. Ya enggak, saya mau sholat Jumat Pak Kiai. Ntar sendal siapa? Ntar banyak yang maling lagi. Ntar ada anak buah saya dah. Iya terserah kalau gitu mandat kasih siapa? Kasih anak buah. Dia jadi anak buah. Lu, gua mau sholat Jumat nih. Bos mau sholat Jumat? Iya. Atuh gak jadi geng lagi bos. Masa geng sholat Jumat? Jangan banyak omong loh. Udah awas tuh ya. Sendal gua tuh awas. Yang terutama sendal gua. Ya sama sendal kiai. Sama yang lain mas bodoh dah. Awas loh ya. Kalau kedengeran ada yang kecolongan. Lu yang gua babet. Waduh. Akhirnya si geng sholat. Ya sholat Jumat Allah. Biasa sholat Jumat. Jumat berikutnya sholat Jumat. Cak itu anu dititat ya. Sia aing teh kapan geng kene emangnya aing titah nyat paman sendal geng aing goblok bari atuh aing mending salat Jumat cek cenah teh dari bara kos kieu mah enggak saya salat Jumat tapi jaka geng gua mau salat Jumat entar sendal biarin lah pokoknya mah enggak akan hilang yang nyolong jago kita. Sial biasaan ke kiasan eta mah soal mata waliullah eta kiasan mah. Atuh salat Jumat kabeh cek kiai teh. Entar kalau pada salat Jumat ini siapa itu yang nyatpamin? Enggak lah, udah enggak akan hilang. Emang kan kiaina ge geus nyahoeun ieu padahal mah enggak ada dijamin dah sama saya dah. Geus nyahoeun cek kiai sia ieu. Eta lawan ieu keur carita sedekah. Ieu nu kaharti ku urang bae, ku kaharti ku urang bae sedekah. Nu mantap kaji pendi di Mekah leungit sendal deui di dieuna malingan sendal bae asal ka masjid leungit sendal asal ka masjid bohewel ieu lagi aya diajak balik lagi moal cenah geus kili gertil bae emang kunaon sendal leungit deui bae sakitu aju kunaon teu kuat cenah panas ya rasakeun di dieuna malingan sendal bae atuh kabawa ka Mekah. Atuh ai kula makan merean sendal gede tuh anakan sendal anakan kok jadi 2 ya sendal tuh jadi 3 sendal Masya Allah heran keur zaman abah bae keur zaman abah ka Mekah babarengan sekeluarga kabeh aju pan baheula mah di luarin Masjid Haram aya paranti sendal diasukeun ke plastik ditalian ulah nu nalianana sekeluarga kabeh bareng jeung nu sejen-sejen lah dihijikeun teundeun di dinya beres urang keluar dibuka teu robah eta teh teu robah plastikna eta talina ge kos kitu nya kula buka eueuh hiji padahal eueuh eta teu kaharti eta ge teu malaikat menyulusup ka jero bisan abah seuri bae abah seuri tah ngomong bejakeun lah sia deui ke sedekah teh Masya Allah luar biasa bedas sedekah mah
encan di akhirat ieu heula di dunia bae tah bedas sedekah nah ieu khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha cokot ku anjeun Muhammad dina harta-harta eta sahabat anu tadi manehanana tobat hayang ditarima tobatna cokot jadikeun sedekah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha anu bakal ngabersihan jeung nyucikeun ka dirina cokot ku Kangjeng Nabi seperti luna wa tasaddaqo biha ku Kangjeng Nabi disodaqokeun wa sholli alaihim Kangjeng Nabi ngadoakeun ka aranjeunana beuh inna sholataka sakanul lahum lantaran doa anjeun teh Muhammad ngajadikeun ketenangan ngajadikeun rahmat wakilat tumakninatu ngajadikeun tenang sebab naon ku doa Kangjeng Nabi teh biqabuli taubatihim diterima tobatna endeu kumaha teusna wallahu sami'un Gusti Allah maha ngarungu alimun maha uninga kajen teuing kumaha ge urang ieu sejuta kali dosa ai urang babalik ba Allah maha uninga maha ngarungu ulah sieun rahmat Allah mah gede diak babari hayang ditarima tobat teh urang teh beda-beda jalana hungkul aya nu ku ngaji aya nu ku sedekah aya anu ku bantuan aya anu terus betafakur Allah nyieun jalan bagi jelema anu endeuk ditarima tobatna beda-beda aya anu geus kieu belah aing geus moal ka mamana aing ngaji bae lah tobat ka Gusti Allah eta teh jalan tobat anu dibere daek manahanana hudang we ti peuting salat tahajud maca sholawat jalan tobat aya anu hayulah aing keur ngora ieu da harta aing loba ieu bae sugan aing mah ieu ya ibadah nu sejen teh bisa sedekah jalan tobat macem-macem jalan tobat Masya Allah aya anu tengah haja aya anu tobat tengah haja tengah haja tobat teh tengah haja ongkos kieu aya kiai kitu diundang muludan kiai diundang muludan diharapnya numpak kieu dibuka kopiahna ngaranna aja tuh bari nyantai we 9 sampai 10 lah lewat kota barang datang ke lampu merah aya WTS Pak bos boleh nggak saya ikut boleh katanya naik ya, naik ya barangkali bapak butuh teman semalam ini saya siap untuk menemani bapak oke kiai na hebat ya kiai na potongan pudoli merenya mah ya oke ayo ngobrol di mana nanti kita malam ini cik mana ya terserah mau di mana ya nggak apa-apa aju kiai na pakai kopi apa maju pakai sorban jejak wetes ji banyak kiai salah aing cek ini bapak kiai ya mungkin enggak saya turun aja di sini turun enggak boleh temenin saya sampai malam ini enggak cek turun aja turun jangan pakai mau kemana muludan ya saya turun aja WTS ke bawah di jalan kayak saya turun jangan ikut aja muludan ntar habis muludan baru kita cari hotel enggak kayaknya di hati namanya kiai ke hotel enggak saya turun sini jangan udah ikut aja muludan dulu ikut dulu saya kan nggak pakai jilbab saya pinjemin ntar gampang jilbab mah sorban saya juga bisa nggak geter-geter wetes salah muludan datang ke tempat muludan atau kiai kita kan minjem bu sini kenapa iya nginjem heula jilbab ye ibu nyai tinggalin jilbabna oh iya dibere tuh pakai jilbab waduh waktu wetes kan gesadang dan wetes
cambrok. Nyawa saya cambrok. Atuh pakai jilbab, kabaran ada gelis, WTS nah, bajuna rada rapi, yes. Turun kiai na, pajar pemajikan kiai kan. Wow, disambutnya anak, diciuman ulu bulak balik. Atuh ibu kiai maksudnya, ibu kiai, alhamdulillah, jarang-jarang kiai bawa istrinya baru kali ini. Kiai senyum baik kiai ya akan Gus Yata. Lagu di forum bawah. Nah, itu kan misah tempatnya ibunya ini dalam aja. Iya dalam. Oh, di jero antri jelema nusa salaman tinggal WTS kieu. Aduh, aing jadi kos kieu cak cenah ieu. Sial kiai goblok cak cenah. Dina hatena. Atuh terus we atuh ngaranna ke ibu kiai atuh dihormat atuh. Wow, segala susu, segala kopi kanaon kahayang, tapi nyana teu jembar. Lantaran hatena kan lain muludan jangan. Aing jadi koski sakira. Terus bae dihormat muludan lah biasa. Kiai teh nyaritakeun dina muludanana nyaritakeun zaman jahiliyah kan. Zaman jahiliyah teh loba WTS. Terus loba pezinah nyana terus menyimak cerik kana dirinya. Terus iya nanti toel ku jamaah. Ibunya ya kok nangis. Kunaon nangis? Teu nanaon. Sedih ibunya sedih. Ngadengi suami ngomong kos gitu sedih. Ya Allah ya Rabbi. Atuh kabeh ge tanu hadir dirinya cerik. Nyerikan ibu nyai. Cerik kabehan. Masya Allah salokasi eta cerik kabehan. Ni di luar. Kunaon sih carerik? Ibu nyai nanganekeun suamina cerik. Atuh mah nya cenah urang teh cerik. Cerik deui bapak. Masya Allah. Tinggal eta WTS mah bingung goblok cek nya teh. Aing diceng-cerikan ku kabehan. Selesai ceramah beres langsung kan balik terus bebeja tanu diinjeman jilbabnya bawa aja ceknya nanti nggak usah dikembalikan. Oh iya terima kasih cek ya udah ya pakai nyai ceknya nanti bagi kasinggung bayinya nah uduk naik ke mobil kan usah salaman kanyana datang ke jerok ya terus mau turun di mana cek kiai teh ikut. jangan ikut Kiai. Di rumah ada mbok saya. Kiai bingung nurun ke tadi yang turun diulah. Kuari mandek turun bungen. Wah bahaya cek Kiai nya WTS di pan. Waduh atuh. Akhirnya dia omongan saya itu menang macam yang tetap kuda turun baik. Turun di berkat. Bere deh duit ala kadar. Balik ceri. WTS kia baiknya ada di markas jana. Bari tipe 3 daharan cau berkah. Jauh berkat, sanggup berkat terus ya nilainya diberi duit ayam meureun 1 juta mata ku kiai teh ngalamun langsung tekad Gusti ya Allah ya Rabbi horenganan jelema mulia teh kos kitu cek cenah aing ieu teu kanyahoan teu nyaho aing WTS di cariuman ku kabeh leungeun aing dibulak-balik cek cenah teh eta aing pajar ibu kiai geus detik kiai aing tobat ka Gusti Allah ngadi-ngadenge pantat ceramahna ceramah kiai di zaman jahiliyah teh ya Allah ya Rabbi abdi tobat ti ayeuna moal deui abdi ngalakukeun kos kieu horenganan masyaallah karim jauh jeung kehidupan abdi eta teu kanyahoan tah teu karasa tah tobat teh kan teu ngahajat tah gara-gara ngagoda kiai nu mantep ge goda kiai kabablasan sia
tambah deres kiai itu digoda anak wali harus modal si eta itu jalan hayang digoda Masya Allah tapi naon eta keur carita hikmahna dibere duitnya na kikiran ya Allah ya Rabb ieu nu biasana menang duit teh lain hasil tapi ieu menang duit ya Allah ya Rabbi caknya mudah-mudahan ku duit ieu bisa kaula ngalaksanakeun ibadah tobat di sodakohan dibere berkat sodako eta haju beda menang ya Nabi salam kapan eta mah lain sambarangan cauna ge ye atuh caunan muludan makan lain deh ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika shalawatullah alaika eta kan asup kacau atuh kan aya sinar asup ka dinya set aju didaharkeun ku urang Masya Allah seger daharkeun ka anak urang seger anak urang be anak urang ge isuk-isuk ya Nabi salam ya Rasul hai sia ge Nabi salam emang ngilu muludan henteu cek cenah kok kasurupan ya Nabi salam Sau. Kasurupannya Nabi salam tuh budak penang berkat. Manfaatna geus ulah didengekeun Muhammadiyah kos karena itu. Tah manfaatna Masya Allah aya anakna kasurupan ya Nabi salamnya Nabi aya bapana tas mulu dan teu subuh. Niatna teu beres. Tah ieu sedekah kerja bab sedekah kamanfaatanna Masya Allah. Timimiti gudang tadi datang ke WTS tadi di sodakohan mah ya Allah ya Rabbi geng anu diberean bae terus taluk datang ka jana salat Jumat terus-terusan tobat neuk nobatkeun jelema teh ulah dinasehatan hungkus sodakohan anak urang ge lunakna ge geura ge diberean saya tak bah cenah hayang meuli HP beuli tah ku sia boleh careka geus menang 2 poe deui hayang meuli HP deui sia beuli deui tah ku sia jang ceuli sia tah HP sia antingkeun di ceuli sia beuli deui tah irung HP-an kegenya kieu aing we cenah mabok HP ya mah ye mah abah aing cenah bangun marahin amat lah geus mah malu mabok HP tuh daripada dicarekan mending berean aya sia ieu berean Masya Allah kari loba dongeng-dongeng ku sedekah maluluh geus eta mah komo tah lamun awewe anu tadi ditanya ngajebris teh neng ka mana tuh nya tanya kos boga beungeut bae masyaallah ya Allah ulah dimarahan coba isuk sekali deui neng balik neng ya ngaca ya Allah Masya Allah ulah yes beli apel 5 kilo pangkirimkeun ka ditu dijakeun dipepen gitu Assalamualaikum salam nana tak apel tidak pepen nana pen pondok tenda di lawang ambo di lawang heula kebel-kebel mah tunggaran kadaharan cokot kan benang 3 poe jeruk 5 kilo 10 Assalamualaikum teh saya di pepe naon eta jeruk bawa ke jeruk boleh je aceh mah gua gitu ku sedekah mah lunakna ge ya Allah ya Rabbi lewat ge neng di mana teh pabrik deres kan ngajawab bari meuceun-meuceun beungeut ge ngajawab kamari mah ngaca nek mana iku mah pabrik gitu tah geus aya soraan kan ku hari mah nah pokoknya aku bajingan mah beunang bae naon ge sodako maksudna keur carita sodako awewe hese kumaha bae ge je komo awena kanyahoan hayang motor bawakeun motor teh bisi di ka mamana pake bae kitu pake bejakeun ka ditu Assalamualaikum nanda motor tisa dipepen maksudna naon bisi di ka mana ieu pake bae ji maksudna dibikeun teh naon henteu ieu mah pake bae heula teh jaritakeun kos kitu tah konsina tah STNK na nya lagi kan kieu bager amatnya
Bager ai beungeut teu sabaraha cek cenah. Bager. Tah kan boga gitu tah. Itu kaset tapi cek ngejat kurang bager tapi sieun mah aya dibandingkeun ku urang beungeut mah ieu mah beungeut perang. Tapi bager tah wae gitu. Nah, panggil. Neng di mana? Pabrik. Emang mana jenuh kenal gitu dah. Ya tah, geus tek and jeep ngaranna. Tuh, mulai geus. Diantarkeun ku nya. Assalamualaikum. Salam ieu. Naon? Antarkeun motor pake bae. Pake bae geus ulah sieun-sieun. Tuh, pokona mah lalaki mah. Pake bae teh maksudna mah untuk merogoh hatinya kan. Tah, eta sodaqoh babari jasa. Geus ka ditu na memasrahkeun diri. Anu tadina urang ngudag jana, kuari mah nyana ngudag urang. Kuna teh sodaqoh. Nu tadina daekeun bisa jadi teu daekeun. Tadina urang geus aya jalinan I love you. Cinta panas ahmarana geus panjang panas. Ka tiba-tiba kuari jadi kos kieu ye, horenganan kurang sodaqoh. Baheula makan disebutna mahugi. Sodaqoh keneh teh ge ngan bahasana kabebena mah mahugi. Sodaqoh eta ge sodaqoh juring. Ieu mah keur carita bab sodaqoh. Jadi ngaleuleuskeun hate, masyaallah. Belah dituna tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dongeng sodaqoh mah geng bisa jadi tobat. WTS bisa jadi tobat. Disodakohan kos gitu. Kemudian eta cikeneh nu awewe nu embungeun ku sodakoh mah bisa jadi luluh. Polisi galak ka urang, sodakohan ku urang. Kerjasama jeung nyana moal daekeun angkep. 1.000.000 kali urang boga kasalahan moal daekeun angkep kajen kumaha ge. Urang teu make helm, aya polisi di ditu. Ye sia sudah teh saha kitu. Ulah kitu atuh di hareupeun aing mah. Dadah. Moal daekeun geus sodaqoh. Alhamdulillah. Ieu keur carita aslina khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Moal eta mah urang anu sodaqoh muludah. Di masyarakat kanyahoa Mang Haji Pendi cenah kunaon sodaqoh mulut teh lain nyokotan sodaqoh. Nu benci da lain saurang salembur tapi lamun urang sodaqoh Mang Haji Pendi cenah mere kebo jang muludan salembur nyaho kabeh ieu mah keur carita nyaho bahelan nyokot salembur nyahoan kabeh. Lumantak eta nyana kuari kos kitu teh salembur nyahuan kabeh. Kos kitu naon cenah kos kitu pokona mah. Eta salembur nyahuan eta sodaqoh, bedas sodaqoh. Ya Allah, bedas sodaqoh lain. Lain naon gitu ngaranna, lain letik-letik, bedas duniana, akhiratna bedas das. Di akhirat aya jelema anu tiis batur kapanasan. Kok tiiseun amat eta mayungan sodaqoh urang waktu di dunia sebab waktu di dunia jelema kapanasan hatena kulantaran butuh dibantu ku nya jadi tiis hate di dunia bakal karasa jaga di akhirat tiis. Masya Allah mait anu di jero kubur anu loba kekurangan bisa katulungan aku sodaqoh. Bisa katulungan anakku sodaqoh mait. Ya Allah ya Rabbi bedas jasa sodaqoh. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim bi. Shalli alaihi. Doakeun ku anjeun Muhammad. Sebab doa anjeun teh sakanul lahum nyieun katentreman katumaninan. Ya Allah wallahu sami'un alim. Alam ya'lamu anna yaqbalu taubata an ibadi. Apa katanya rawan geus ditakrir apaleun para sahabat lubana jeung para rekan
bahwasanya Gusti Allah teu narima kana tobat ti para hambana wa yakhudhu jeung narima kana sedekah-sedekahna apaleun jageus dibejaan ti jem 3 keneh ku Kangjeng wa anallaha jeung sanyana Gusti Allah wa Allah at-tawwabun sangat narima tobatna terhadap hambana ar-rahim tur ulas asih ka hambana memantak di dia istifham li takrir tujuan daripada istifham ieu teh ngahudangkeun kana tobat ngagerakeun kana tobat jeung sedekah supaya urang kabehan secara umum daek tobat tur daek sedekah mudah-mudahan urang kabehan dibere bisa tobat tur dibere daek sedekah dibere babari sedekah sehingga ngajadikeun cukang lantaran salamet yang diri urang sedekahan diri urang sedekahan indung bapak urang sedekahan dulur-dulur urang abe urang jaga di akhirat babarengan menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala yakni surga Allah melalui sedekah-sedekah urang bi barokati umil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saur kamari Gusti Allah nyaritakeun ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Wahai para mukminin mukminat ulah sok gampang ngaharam-haram kana dahar inumeun pakaian benda nu bagus nu halal nu dimenangkeun ku Gusti Allah Subhanahu ulah wadi-wadi hukum lain nu sia cek Allah nu aing sia mah nyampaikeun hungkul nu cek aing haram-haramkeun nu cek aing halal-halalkeun al halal bayyinun wal haram bayyinun wa ma bainahuma umurun mustabihat antara halal jeung haram ngaranna ieu mustabih tunggu heula keputusan Gusti Allah ternyata eueuh tunggu keputusan Kangjeng Nabi tuh kos kitu subhat disebut mun can aya keneh bae ulah bae urang ngahaja-haja ngadahar subhat haram kejatuh nu kamari teh sahabat hayang deuheun ka Gusti Allah lain kelas sahabat leutik-leutik kelas sahabat nu dijelaskeun kamari 10 sahabat. Pertama Abu Bakar Siddiq, kedua Ali bin Abi Thalib, tilu Abdullah bin Mas'ud, opat Abdullah bin Amr, lima Abu Dzar Al-Ghifari, yang nu sejena nu 10 lain sahabat sembarangan sahabat nyana teh hayang deuheut ka Gusti Allah, hayang deukeut ka Gusti Allah, ibadah deuk pepoharaan datang ka ngaharamkeun dahar, ngaharamkeun sare, ngaharamkeun kawin. Wah, aing mah moal dahar. Pokona deuk ibadah bae ka Gusti Allah. Moal aing mah moal make baju nu bagus. Deuk ibadah bae ka Gusti Allah moal kebeli di dunia. Moal aing mah moal make kendaraan kuda segala onta nu bagus. Aing deuk ibadah bae ka Gusti Allah. Moal hees aing mah tipe-tipe deuk ibadah bae ka Gusti Allah. Eta kitu teh dicarekan ku Gusti Allah. Kabeneran urang teh. Kabeneran kos kitu teh diulahkeun ku Gusti Allah. Emang urang teh diulahkeun nya geus kos kitu. Geus ngees bae peuting teh. Dahar atuh urang masa kaca berekna. Jadi kesimpulanna mah nu dihalalkeun ku Allah ulah wani-wani diharamkeun. Ulah. Halalkeun dahar. Lantaran kabeh ngabogaan hak. Sulut betul ngabogaan hak.
ngabogaan hak, mata ngabogaan hak, leungeun ngabogaan hak, suku ngabogaan hak, nu ngagantung deh. Atuh ngabogaan hak kan ngabogaan. Coba. Jadi beredahar bahaya. Jadi eta teh ku Allah geus diatur, dahar wayah dahar. Ngan ulah sok sambarangan can wayah dahar. Wayah ngaji dahar teu beres. Kuari urang ye, dahar bae teu bagus. Nginum bae teu bagus. Es bae teu bagus. Ngaji bae ge ngaji ye kakarak dibere 2 jam bae ge. Pohara geus culak-cileuk bae. Neuleuh deui ka jam. Karena di bari asalan mun kada kalohor mah rarengkot dieu mah. Eta ngaji teh. Sebab naon? Hak mah geus lain deui. Hak mah geus lain deui. Tuh. Ulah, tek Gusti Allah. Ulah, urunlah ayat la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Si hade urang teh jualan ge. Halal dijual nu haram ulah jeung bae aturan-aturan ku dihuram diharam jual beli mah sama antarodin innamal bai'u antarodin pastina ari sah lah jual beli teh silih ridhoan aya ngajaokeun ridho teh kudu make ijab qabul tarima meuli tarima ngajual. Iya mah jas jang menteri doang tidak dijual kepada selian menteri jauh gitu. Aing daek mah jeung kabel ya tolong. Aing mah cak egel jeung spotek aing mah ngajual teh ieu mah jang urang luar negeri doang, urang Indonesia mah aing daek mah tolong. Silakeun. Ieu mah ieu baju nu ieu mah ieu jang kiai doang teh dijual ka salian kiai, teu bisa kitu. Bebas antarodin senang nu meuli senang nu ngajual senang nu meuli senang nu ngajual geus make tarima meuli tarima ngajual berarti tong ieu nog ieu 1000 aduh pan murah amat 2000 nya kagetnya dapat nawar biasa mah turun kudu bakal grogol ieu budak ye nawar sih naik biasanya kan turun kan murah amat sih. Bibi lain boga anak. Oh, lain deh. Paingan. Orang aya kadua ti endog. Ya ada tamu jualan naik jangan sorangan. Lurak lirik. Tah ieu. Kuari teh dilarang membeli bensin orang kaya. Teu narima emang kumaha sih jual beli kos kieu. Subsidi masyarakat teu kaharti. Lamun sampaikeun ka diharamkeun orang kaya membeli bensin. Teh ieu nyokot dasar hukumna heula ti mana? Hajuk batasan kaya teh nu mana? Batasan kaya teh nu boga duit sabaraha duit. Lantaran kadang-kadang nyana naik Mercy jak hutangna mah ambalaya. Ambalain mah kurang mah teu serap ka nu sok make mobil herang-herang teu serap aing mah. Teu serap. Tenama lain kuranan barangnya ngobrol dasi nu mengambai ke handap barang ngobrol dari mana Pak? Saya dari Jakarta pakai waduh ya cak aing bos ya kajian. Ada apa ini Pak? Begini pakai saya ini waduh kelibat utang. Nah, iya. nyolong bade beda. Aya nu naik sepeda dong. Gubrak standaran aja sepeda nage. Gubrak we darepeun imah. Wah, ieu budak tim mana ieu? Normal henteu. Waalaikum, king salam. Enak aja. Kula tangga jual dangder. Waduh, alhamdulillah laku gede kiai. Sebenarnya laku gede. Buka duit 3 juta jang kiai 1 juta. 3 juta bae. Seserian. Ya, tupanya teh pohar eta nu begitu. Dibandingkeun jeung nu bos. Begitu balik nanti kalau saya udah kebayar utang baru si dekat tangkorak sia. Geus kumaha sia bae teh menyokot nyarita sodako guys. Jadi mah embung ieu dibere kudu boga hutang saya. Sebab mun urang dibere kudu boga hutang haram. Kiai ustad dibere duit kudu boga hutang hukumna haram. Sebab mereka urang mangan saukur sunah, ai ka ditu mayar hutang wajib ninggalkeun wajib
ngalaksanakeun sudah kiaina moal khusus tah salatna tah. Tah kitu tah. Antak cek kiai aing malah yang nyahoin merena boga hutang bante. Emang kiai Golkar mah kitu. Untuk lo bapak nyakit di akhir zaman mah kuari teh kiai diberian kuno ngeridit. Pan eta boga hutang. Boga hutang tah. Di kiai na dibere. Mantap begitu didahar ku janjing anak pemajikan. Salatna masyaallah teu khusyuk jasa sebabnya nak dibere haram narimana. Tuh, kos kada itu masyaallah. Harare sih jasa yang nu halal teh. Tah. Ulah sambarangan ye. Batasan mun cara tadi teh mah ieu batasan haram teh kasaha. Nu sugih teh sakumaha derajatna nu sugih ukuranna sabaraha di Indonesia aya sabaraha nu sugih, aya sabaraha nu susah. Tah, eta teh hitung ku pamarentah. Mun di Kecamatan Pasar Kemis sabaraha nu sugih, sabaraha nu susah. Sabaraha yatim piatu. Geus ulah nyaritakeun nu sugih haram meuli bensin, nu susah bae bere duit tah. Eta kakarak mantep tah kos. Ngadukung aing ka pemerintah kos. Bila perlu aing jadi DPR na lah. Sugan be babari kawin jadi DPR. Aduh. Ulah sok sambarangan ngaharam-haram nu halal, nu nyarekana lain jelema, nu bogana nu boga hukum Allah Subhanahu wa taala. Engke kula jadi Indonesia masing serikeun lain. Nyieun hukum haram ngarokok. Makruh lain haram, makruh. Sakali makruh bae geus ulah sok ditekeun ka haram. Makruh bae selanan. Ke nu sejen aya elat nu sejen ari doh sama lain deui. Jadi ulah sok ngarobah-robah bisi makruh titik. Geus sakitu bae selanan. Cenah kiai ge loba nu ngarokok, kiai tolol. Kiai tolol teh nu ngarokok teh. Sebab teh nyahoeun ka makruh. Atuh teh nyahoeun ka makruh. Atuh cenah kiai sok ngarokok, atuh tanya heula kiai, kunaon mantak ngarokok? Aing mah nu mantak ngarokok teh ngaleungitkeun tunduh. Tunduh na teh jang maca kitab. Tuh lain deui pan. Ayo sia. Ye, kiai mah udang beuting ngarokok. Kunaon mendek tahajud ieu. Lantaran ieu rada naon kitu ngaranna tunduh we sugan bae ku rokok mah ngopi. Teu saeutik kiai mah ngopina teh. Teu saeutik 2 muk. 2 muk. Maksudna naon eta muk gede teh? Lantaran lamun sasedot 2 sedot masih keneh tunduh keneh bae diguyur. Iya limata. Tunduh keneh bae geus dikopian ge. Padahal cara ieu mah tilo kitu pan. Ipan gede ieu mata geus dikopian ge cenah ieu tunduh keneh bae. Hees deui pan. Kopi-kopi rokok-rokok hees mah hees bae. Ayo pangaruh ngarokok jeung ngopi. Wah. Ka awak teh jang pake ibadah. Eta bagus ka ditu nama masing-masingan ieu mah keur carita, makruh bae. Tuh, gitu. Jadi ulah dirubah-robah. Nu haram, nu halal, nu makruh. Jadi ngeunaheun urang teh kana hatena pas. Ieu mah nu halal diharamkeun. Haram dihalalkeun. Nyeun deui undang-undang polisi wajib harus pakai lampu di siang bolong. Atupan budak leutik ge pan emak aing mah aya magrib teh ieu magrib kita ngawurungkeun lampu. Lamun kaberangan teh cak emak aing pareman. Lampu tah teu kadeuleu ku sia. Tadi didikan emak teh leuwih nancep ka budak tibatan kapolsek. Tibatan Kapolres, tibatan Polda teh nitah ngahurungkeun lampu, budak leutik ge bingung. Bertentangan dengan emas saya tuh. Jadi hebatan mana sia hudang we lampu pareman ku sia tuh biasakeun. Mana marah lantaran lampu teu dipareman. Hebatnya tetap mah. Hebatnya sejol be Kapolda. Harus dihidupkan lampu. Kalau tidak, tangkap.
hilang. Waduh, ieu si emak apa Kapolda sih nu salah ya. Terus disengsarikeun. Ulah ku kolot lah, urang mah jageus kumisan. Urang mah nyengsarikeun teh geus ulah dianggap lah budak leutik. Budak leutik teh nyengsarikeun. Cak budak leutik teh beurang-beurang make lampu ngalampuan naonnya. Urang eta ngajawab lah kan ka budak. Budak kan nyahona teh sportif ya nama pan. Urang ngajawab teh ka anak urang. Bah, aya teh sih ngalampuan naon beurang. Gitu jauh. Cak budak teh teh nu edan beurnya. Ada urang mobil urang ge dihurungkeun ieu mobil ieu edan sarua urang ge. Mah edan kabeh. Teu kaharti. Eta teh di Indonesia teh teu isieun tan ieun hukum kos kitu. Mun ditaliti keputusan DPR bae diseungseureukeuneun rakyat. Polisi piseungseureukeuneun rakyat teu karasa. Mun aing jadi presidenna Kapolda eta pecat. Kakarak nyana aya instruksi harus dihidupkan lampu semenit. Pecat teh panggil. Sia teu boga deg-degan. Kan aing presiden sia. Presiden rakyat Indonesia aing izin boga Kapolda Korsia. Pecat sia ku aing. Aing teu mun jadi presiden. Pecat. Mantak moal kebel aing jadi presidenna. Harus mesti Allah kunon karari di Indonesia mesti ya Allah. Temenang sambarangan hukum mah lantaran aya Al-Qur'anul. Kaya kulantaran nu ngomongna jelema gede, kemudian ditegur ku Gusti Allah, sedangkan kan ngomongna teh make sumpah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Ali make sumpah pan ngomongna. Kabehan make sumpah ngomongna, wallahi demi Allah kaula moal dahar dek salat teh nurutan Kangjeng Nabi. Wallahi kaula moal kawin dek ibadah bae ka Gusti Allah. Kuari eta teh ditegur ku Gusti Allah. Hei, la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Sedangkan geus make sumpah bebeja kabeh ka Kangjeng Nabi ya Rasulullah atuh kudu kumaha kami pan geus sumpah. Ieu ditegur ku Gusti Allah sumpah kami kumaha. Sedangkan sieun jasa ieu teh beusi aya patulapan dirjeun iman. Kangjeng Nabi tungkul teu lila malaikat Jibril sumping nyandak ayat ieu. La yu'ahinukum Allahu billahi fi aymanikum. Jelema gede mah nyeun kasalahan teh ku Gusti Allah ditegur. Sanggeusna ditegur teh langsung pekna diabadikeun. Jadilah hukum syara. Cacak-cacak Sidina Abu Bakar, Sidina Ali, Abu Dzar Al-Ghifari henteu boga kalakuan kos kitu meureun teu aya teguran ti Gusti Allah meureun ka dieuna ambalayah jelema teh. Kulantaran nyana nu nyieun sasakalana turunlah ayat ieu, jadilah keputusan hukum urang kuari jadi nyaho. Urang mah kuari pan keputusan hukum haram meuli bensin, moal turun ayat ti Gusti Allah. Paling pamonggol nu turun. Walaya ya. Tolak tilu jadi hiji moal aya turun ayat teh paling ge caci makian masyarakat. Kok kieu amat sih PKS kitu amat nyeun keputusan anak. Tuh kan. Nah iyalah. Lu dibere wahyu deui geus. Geus anggeus wahyu mah al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama lan nabiya ba'di cak Kangjeng Nabi. Eueuh nabi age nabi tuginin lain deui tah mah. Kama qala Zainuddin MZ. Nah, ieu turunlah ayat. Masya Allah jadinya hopan urang. La yu'akhidhukum wallahu a'lamu bil muradih. Nyokot hukum Gusti Allah ka aranjeun kabeh. Billaghiyal kain fi aymanikum kulaga anu kapanggih nu aya dina sumpah-sumpah aranjeun kabeh. Sumpahna sumpah lakun lagote hartina mayasbiku ilaihi lisan min ghairi qasdil halafi.
suatu omongan sumpah nu katelanjuran lisan tanpa aya maksud sumpah. Kos ucapan manusia la wallah bala wallah. Urang Arab kos kitu teh. Eta teh sumpah lagun ngaranna. Walaki wakidukum tetap pilih Allah ngalap hukum karanjen kabeh tegasna aya keputusan hukum bima aqatumul aiman. Ku ucapan anu ku anjeun dibundalkeun dijadikeun kana sumpah bi an halatum an qasdin secara anjeun sararupa memang maksud sumpah. Tah kuari kurang bagi berarti lantaran cek tadi aya bahasa Gusti Allah teh la yu'akhizukumullahu billagwi aya yaminul lagwi nomor kaduana walaki yu'akhizukum bima aqadtumul aiman aya yaminul munakid nomor katiluna aya yaminul gomus tilu sumpah teh tilu ta sumpah teh. Nah, ngaji bisa-bisa nyaritakeun sumpah tilu ka pamajikan. Ngaji naon ka haji tadi? Sumpah. Nah, sabaraha sumpah? Asana tilunya opatnya. Aing tadi kerada ngalamun. Kan bisa gitu. Saya ada dengar aing mah tilu. Tapi nyawa coba tanyakeun tah tetangga lah. Tenang ka haji ngajina di mana? Anda pentak Lambon aing ngajina. Oh, deket tukang sate teh. Kan didinya ngajina, aing mah belajar nyeun sate. Oh, jadi kacilungok teh deuk neangan ilmu nyeun sate. Lain deuk neangan ilmu agama. Bolon budak. Nah, ieu sumpah teh, aya sumpah lagun, aya sumpah munakid, aya sumpah gomu. Tilu tah panjang masa datang ke kiamat ngan aya engke ulama nu ngajadikeun opat tapi nu mutamad tilu unggal fikih teh ayat ba ieu mantap patali jeung hukum hese asal patali jeung hukum hese nu lain hukum hese koboy hukum hese sebab engkena ka ditu aya kafarat jang nebus sumpah nah nomor kahiji aya sumpah lagun teh kos kumaha dina ayat namangan saukur sakieu la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aimanikum teh nyokot hukum Gusti Allah yang teh teu mere putusan hukum kudu mayar kafarat lamun jelema sumpahna teh sumpah lagun mentak didefinisikeun ku ulama. Ari ngaran yaminul lagwi mah nya eta al yaminul lati la yata'allaqu biha hukmun sumpah anu teu pacangreut teu patali jeung hukum. Urusan jeung hukum teu kudu bayar kibarat. Teu kudu mah. Qad warada an Aisyah anha qalat an-lagwu wa kalamur rajul la wallah fa bala wallah. Eta Siti Aisyah. Ucapan jelema lu kasih matak di Arab kok kitu, di Arab mah. Urang nawas, Wan. Ada apa Rahmah? Ini berapa ini Tuan? Tasbih ini berapa? 10 rial. Oh 10 rial ya. 2 rial. Ruh Allah. Urang ada. Ruh Allah. Ya lama meruh bae teh urang indit ya demi Allah. Atuh teh urang mah nita indit teh ulah maka Allah. Jadi apa kita? Rahmah, ruh Allah. Waktu. Tu Siti Rohmah seserian we teh nyahoeun namanya. Sugan teh naon? Padahal mah edet sia demi Allah. Eta urang Arab mata urang Arab. Ruh bae wallah. La wallah, bala wallah. Eta teh urang Arab mah babarieun jasa tah ngomong kos kitu teh. Urang ngomong kanyana. Nyana la wallah. Ida demi Allah. Maka wallah bala ya wallah. Eta teh urang Arab mah latah sumpah teh. Ruh wallah. Alas wallah. La wallah, bala wallah. Masyaallah, eta teh ucapan kos kitu ngaranna sumpah tapi sumpah lagun teu kudu mayar kifarat. Jadi budaya Arab tina kaleupasan ngomong. Hayang kitu bae teh ngomong. Di urang ge aya kan. Cek aya ngomong, tah mah demi bae.
Entah mah, siak aing mah ye, mah demikian. Aya bae. Da eta kalepasan ngomong sanajan teu mayar kiparat ari doraka mah doraka. Ngan teu kudu mayar kiparat. Hiji ta eta nu kitu ngaranna yaminul lagwi. Catat ku aki-aki yaminul lagwi. Ditajong. Yaminu. Naon teh tadi teh. Aki-aki wae. Ulah sok nginget-nginget nukos gitu, maningan nginget-nginget rangda. Nu di imam lagi sekolot juga rangda nu daek. Sekolot maki sugan anakan deui jang perang. Cakawe teh sial teh kiai cenah ditahan nyandung bae ka bapak aing ka salah. Ditahan gitu da aya komo teu ditahan. Moal sieun ka bibi paldaikeun nyararandu kabeh ge bebejang itu bebejang loba nyawa boga anak 3 bae loba teh kos karar itu geus lah kos kitu ieu ieu mah bab yamin ya hiji tangetkeun nomor kadua yamin akidah ieu ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان tetapi nenuku Allah dicokot hukum ayakne dihukuman kudu bayar kifarat ia adalah jatuh teh bimaku sumpah qatuman ku anjeun ngajadikeun sumpah di analatun am kostin jadi kudaya sejak sumpah natea ta eta ngaranna yaminul munakidah ieulah nu wajib kafarat ieu dek nyokot hukum teh tina aya kieu teh tah hese jasa jadi dieuna mah ngan saukur sakitu kan jatohna kana teu wajib kifarat jatohna kana wajib kifarat eta lain pagawean urang sa Kangjeng Rasul ayang ke Kangjeng Rasul nguraikeun ngan teu sacak les eta nah ulama lah di ijtihad tinggal urang mah sumpah ka bagi 3 eueuh dina Quran mah tangga bagi kitu teh eueuh lain pembagian eueuh ngan nyokotna kumaha nyokotna teh aya di mana aya tawao tuh mana ieu soal hukum ya mentak hese ge ye ngaji ye tetik La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum hiji. Kuari, wow. Patutur-tutur jeung lakin. Pan lakin mah istidrok pembagian cek ahli usul fikih dina Jamul Jawami. Walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Geus 2 tah. Katilu yaminul gomus. Allah di dia dicaritakeun ngan Kangjeng Nabi nyaritakeun ke nu katiluna. Manta ka dieu nagengke aya kiparat ge kabagi-bagi. Aya make pembagianna kumaha jah teu dijelaskeun kabagi sakehan cara urang mah menang Gusti Allah ngabagi melalui huruf atap au. Mana فكفارته يطعم 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم هجي أو كسوتهم 2 أو خير أبي قاسم بأولي أبي وأبيمي kamu konten ngaji alfiah ge nyaho kulantaran atuh teu ngaraji alfiah sia maka dia ge emang nyilip ieu mah besi aya nu nagih kri nan kitu kredit mending nyaji aing mah lah anta teh jahor aing ge santri aja nya teu dilu kadua au tahriru raqabah 3 tuh au yatamu asarati masakin au hiji deui kiswatuhum au tuh tahriru raqabah au teh khair kosim jadi ngabagi kabagi 3 berarti kiparat lagi nya kabagi 3 ngan ke jumlahna mah aya 4 jeung dihandap
Nah, kuari di samping eta, engke awot ya dipilih hiji awali taksib ngabagi kifarat. Nomor kedua jatuh na hukum make awona awali takhir berarti mukhayyar engke nate ieu teh ya. Engke aya anu diistisna, sebab dek diistisna kudu aya mukhayyar heula. Sa eta ngaji geus gadinya geus apeng-apengan geus. Ngaji naon teh si kiainya? Saya geus kos gitu. Sebab ndek aya nu diistisna. Ya, nu terakhirna mana? Faman lam yajid fa siyamu salasati ayyam. Aya deui kifarat puasa, tapi pa ilam paman lam yajid tak ndek ngaluarkeun nu itu, berarti ieu teh kudu mukhayyar ke jatokna sebab dek diistisna. Tuh. Kos kitu tah ngaji asal geus hukum kos kitu. Mata kudu samarangan ngaharam-haramkeun meuli bensin. Ditanya ke ayatna. Pak, haram yang kaya beli bensin, ayatnya mana sih? Gak usah tanya ayat. Yang penting, nih. Apa? Nih. Kamu pokoknya gak usah banyak ngomong. Nih. Cak di luar, naon sih ya tak? Bukan dia di luar. Apa nih? Ayo ya. Tina minggu harap main dekat di roh. Ulah, istiqomahan di anak bentak kalambon. Saya malaikatnya asap kadinya. Ya Allah, hukum ibalalahunan ke ku hese nyaritakeun hukum hese ngabongkar eta kakarak bag-baganan doang. Bag-baganana asal geus hukum bagi pohara hese mentak aya alatna paranti nge ijtihad. Ieulah aya usul fikih Syafi'i, aya usul fikih nu ngaran Jamul Jawami rangkuman tina 100 kitab. 100 kitab dihijikeun di Jamul Jawami. Mentak ngaranna ge Jamul Jawami. Mentak asal geus bisa Jamul Jawami we, gas sokana mah. Mun teu bener edan. Ngalantur cenah. Lamun bener geus cenah Jamul Jawami. Mun teu bener ngalantur bisa Jamul Jawami mah. Ngalantur. Sebab asa hebat cenah teh. Asa hebat. Otakna ge beda kadeleuna. Herang kos bol monyet, beda deh. Ilmu profesor sama lain lalagan. Mun bener jago kiai eta. Mun teu benerna sing serikeun. Ieu hukum sambarangan. Entek diurang teh loba santri-santri nu bangun hebat Jamul Jawamena tapi teu kapake ku kiai ge disering-serikeun. Ngan antepkeun we lah jana jadi bisa maca jeung bisa nyurahkeun. Meraktekeunana nu teu pas. Iya, aduh, waktu tamajang nyieun kitab ayatna ieu urang jieun coba kitab. Wah, gimana nyieun kitab pan ieu mah. Entek dijieun ku urang mahian wa ul yamin. Oh, galat qasam al ulama ila salasati aqsam, lagun wa munakidatun wa gamusun. Mahiya al yaminul lagwi fa amal lagu fa hiya al yaminul lati la yata'allaqu bi hukmut. Ta kitab ta nang nyieun ulama ta kos itu ta. Menang tadi teh ta kabagi heula. Iya, hese cenah kieu matak belasan tahun ngaji. Moal bisa ku mingguan kieu, moal bisa. Ya, ngaji mingguan kieu mah ka sorga ge geus untung. Kemarin ngaji. Masya Allah. Mentak anak bapak di pondok ngadapang. Di pondok 12 tahun, 15 tahun. Eta teh puyeng hayang kawin. Lain ese ngaji. Hiburan hukum lah zetik ye. Ku ese na. Tak nomor ke hiji. Ya mirul lagu teh aya patula patali hukum, artinya teu wajib kifarat teu kudu ditebus. Ngan tetep aya ai bebendu Allah mah. Kok latah amati sungut make wallah. Kok latah amati sungut make billah. Nomor kedua, ya walakin akhizukum bima qatum. Lakin huluk istidrak. Istidrak teh takibul kalam ma'badah. Nah, berarti nyusul lu tadi. Nomor kehiji lagu. Nomor kedua adalah ya yaminul munakidah. Pasti berbeda. Sebab asal aya lakin bege ngaisidrak lu tadi. Nah, dina alfiyah nage ba jeung lakin teh ya. Lain deui fungsina takibul kalam. Lamun tadi heueuh, ieu henteu. Mun tadi henteu, ieu heueuh. Kitu teh.
Ieu keur carita babarina we heulanan ieu ngomong jeung urang lembur we lah heula. Jeung santri onam temannya nama geus biasa kabula kabale. Geus biasa temannya nama kos kitu mah. Wabal kalakin ba'da masubaihi mah kalam akun fi barbain bal taiha tuh geus lain deui. Hukum teh tah. Oh jaheunya. Barang di alfiah teh lain samarangan alfiah teh. Mantap jelema nu geus bisa alfiah pokona dijamin we. Aya teh jelema ngaji alfiah deui tapi teu bisa-bisa hese nyata cenah aing mah kabeneran ya geus aing mah kawin bae jeung Siti Alfiah masa kuja ada di babawa bae tah alfiah teh ai bisa men teh ieu bebeja ka guruna hasil ngaji teh kieu teh ieu oh nyi alfiah nya sok diceklan we cenah kukula tong moal poe ngaji moal bisa teh supaya nyekelan susuna atuh. Aduh, Masya Allah. Nomor kedua, yaminul munakidah. Nah, fahiya lifa'ala amrin fil mustaqbal. Sumpah kana hiji perkara dibakaleun mustaqbal teh. Sumpah kana hiji perkara nu encan, nu bakal disubahan punyana. Biaya falahu awala alahu tapi sumayah ni supiyaminihi. Kadituna katabrak kunyana sumpahna teu sesuai jeung omongan sumpahna. Nah, nu wajib kifarat ye. Fahadihi yajibu fiha al-kafarah. Kama fassalah al-Qur'anul Karim. Sakumaha dijelaskeun ku Al-Qur'an ieu. Fakafaratuhu it'amu 'asharati masakin. Akur teh jeung eta. Ieu ulama teh dilempengkeun meunang ti Kangjeng Nabi, panjang teuing mun jeung hadis nama. Nah, kuari urang keur nyaritakeun ulama Imam Jalaluddin Jalalain. Ieu hiji jelema sumpah kana hiji perkara nu bakal sumpahna bi ayat alahu sumayah nisu. Nyana ngomong kieu ye aing sumpah demi Allah bulan hareup aing sumpah ieu nya moal datang deui aing ka lembur Cikupa sumpah demi Allah aing moal nincak deui kampung Cikupa encan bulan hareup ku greget aing ka kiai urang Cikupa ku greget aing ka musuh urang Cikupa ku greget aing ka diputuskeun cinta ku Sarwiti dengekeun ku Celisia demi Allah moal nincak deui aing ka Cikupa eta encan ira tikuari atau bulan hareup teh begitu bulan hareup nyana datang ka gitu Sarwiti ka Cikupa eta kanan ngarumpak sumpah. Tah ieu pangaruh sumpah bahaya we pakos kitu kudu kifarat tah kifarat. Demi Allah aing mah pokona mah moal ngadahar-dahar belut deui. Moal aing mah demi Allah. Kunaon gitu sok gaceng. Sia teh kudu dipatali ke dayang aing mah demi Allah. Moal aing. Tah ai prak di subuhan belut. Didahar kunyana nyaho bari eta teh belut didahar ieu kudu bayar kifarat eta kos kitu teh eta teh kos anti kalohi umi bayar kifarat teh mana teh kos tonggok maka ulah kos zihar sumpah zihar demi Allah anti kalohi umi nah eta ge bayar kifarat sarua tah omongan-omongan nu kos kitu teh si hade tah eta tah dek migawe gitu atau moal migawe atau dek migawe nah iyalah lupas gitu bahaya mun dirumpak sumpah nah iya wajib bayar kita dan lain-lain sebagai nasihat kaya kifarat mati فكفارته يطعم عشرة مساكين. Kayak kifarat.
nomor katilu sumpah teh yaminul gamus. Sumpah palsu, sumpah bohong, yaminul gamus. Kosuma yaminul gamus ma al yaminul lati yata'ammadu fiha al insan al kadhib. Sumpah anu pakai tata genan ku manusia sumpah. Nah, padahal bohong. Sumpah bohong ngaranna. Eta nu kitu ngaranna sumpah disebut yaminul gamus. Bahaya ieu mah. Kos kumaha teh sumpah yaminul gamus teh sumpah gamus. Gagauli wallahi ma fa'al tu gaja. Moal migawe kan anu kaula. Padahal mah wa qad fa'alahu. Teu migawe kuda kanu kos kitu. Padahal mah qad fa'alahu. Ieu mah pejabat ya loloban deui. Pejabat 99,9% pejabat. Nah, pejabat korupsi misal. Nah, misal contoh. Datang KPK. Bawa kemeja hijau. Setelah diadili di meja hijau, di sidang penemuan dari KPK. Bahwa saudara telah melakukan pekerjaan yang tidak menyenangkan terhadap masyarakat, ialah membobol dana-dana masyarakat sebanyak 500 triliun. Masyarakat mau dibelikan kasih lep. Kok boka cendol, sana tsunami. Sidangnya nyana ngomong, Pak, mohon maaf. Saya didesak, dihukum, disangka saya melakukan korupsi. Saya sama sekali tidak mengakui. Padahal ada korupsi. Saya tidak mengakui. Cek Hakim, menurut data-data dari bulan bahwa Anda betul-betul telah melakukan korupsi. Mohon maaf Pak. Sangkaan saudara, sangkaan Bapak Anu, saya bisa melakukan sumpah untuk menyangka. Sebab beliau menyangka saya korupsi pada tanggal sekian, saya pada tanggal sekian tidak ada di Indonesia, sedang ada di AMI. Bulan menyangka saya melakukan demikian, saya tidak ada. Sebab waktu itu musyawarah partai, saya sedang tidak ada. Dan lain sebagainya, bohong. Dengan demikian, saya tidak melakukan korupsi. Anda siap sumpah? Siap. Lakukan sumpah. Demi Allah, saya tidak melakukan korupsi sepeser pun, kecuali 500 ribu. Sepeser pun tidak, kecuali tolong. Saya tidak melakukan, demi Allah, sumpah bohong. Kita yaminul gamus sakos kitu tah. Padahal nyana ngalakukeun untuk melepaskan hukum dari jeratan-jeratan hukum, membersihkan diri, berani sumpah make asma Allah. Ngaran Allah anu luhur pakai sumpah bohong. Allah nu ngutuk. Allah beureun. Sia ngalakukeun kos kitu make ngaran-ngaran aing anu mulia cak Allah. Goblok sia. Nandak disebut dah yaminul gamus. Nu mentak dingaranan gamus lantaran lianahu yughbasu sahibu fi nari jahannam. Nyana bakal dikelemkeun, digodok, disana neraka jahanam. Cak Allah sia ngalakukan kejahatan, membela diri, membersihkan diri, cuci tangan dengan memakai namaku cak Allah yang mulia dan agung. Sembarangan bae sia aing teu senang ngaran aing teu sia pakai sumpah, jangan beresan diri sia. Wai, malaikat. Cokot, seret, oyang di neraka, gebruskeun, uleun, golakeun. Yuk maksud teh artina dikeuleuh, ditelemkeun. Kelemkeun asal muncul kaluhur. Dibalik mau kemana lo, ha? Mau kemana? Ke atas ya. Kelemkeun di. Kerbak. Aduh, 500 triliun kerbak. Aduh, cek Nazarudin sial kerbak. Aduh. Naik kalau malaikat Zabania mau kemana lu, ha? Mau kemana? Hah? Kurang dalam. Ya, gua dalemin lagi. Gomusnya dikelem-kelem. Sing hade tah. Masya Allah. Mantap.
akhrajal Bukhari fi sahihi anna Arabian sa'ala Rasul. Hiji lalaki sumping ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi cit eta lalaki mal kabair ya Rasulullah dupi dosa gede teh naon ya Rasulullah. Gola saur Kangjeng al-isyraku billah. Ngarijengkeun Allah pangeran musik dua ya tilu atawa nganggap pangeran kalain Allah eta kabair. Qala cik Arabi summa maza naon deui ya Rasulullah? Qala saur Kangjeng uququl walidain. Kabair teh nyarekanan indung bapa nyentak indung bapa. Qala cik eta Arabi summa maza ya Rasulullah? Naon deui ya Rasulullah? Qala cik Kangjeng Rasul al-yaminul gamus. Kabair. Cik manehanana wa man yaminul gamus ya Rasulullah ayaminul gamus nu kos kumaha ya Rasulullah qala saur Kangjeng Rasul allati yaqtatu biha malam li muslimin huwa fiha kari jelema anu ngerau harta hiji jelema anu nyopet harta jelema anu maling harta jelema ngerampas harta jelema muslim padahal nyana teh bohong ngerampas harta make sumpah padahal bohong ieu ngaranna yaminul gamus nu cak Kangjeng Nabi di akhir zaman bakal jasa loba jasa jelema anu ngerampas harta karuhuna ngerampas harta tetangga ngerampas harta rakyat make sumpah ieu bakalna ieu lolobana adalah amir sultan Kuari coba ketika sidang nyana cuci tangan tidak saya. Sebagai tarik demi Allah. Wallahi saya tidak melakukan itu. Wallahi saya tidak melakukan itu. Ia kercarita pemerintah. Kercarita rakyat. Jelema lengit sendal. Lengit sendal kateteng isukna kapang ya. Jelema make sendal. Ya sendal saja. Waing. Mal pati-pati dipakai ku aing lamun waing. Lamun lain waing. Elah kari-kari. Ulah sok kekituan sakjana teh. Sok kari-kari teh heula sabar heula. Jadi bangun akur jeung nukulan leungit. Di mana sia leungit teh? Ngaji di Cilongo kamari. Ngaji mengaji bae ulah sok maju. Tata level leungit sendal ka aing. Heula-heulanan terus meneleun. Ide iya akur ieu tah. Tah ieu na ge toel aing teh setting. Wah, kita malu aing. Sia ieu meulina di mana? Ayo meulina tuh di warung anu. Pada duit ya. Ulah bang. Apa namanya aing? Ieu nu aing sebenarnya mah tandana aya ieu. Sebisa. Tetap aing. Aya keneh kwetansina ge ngan bari leungit. Atuh lain aya keneh leuy. Sok namanya ngaku, ya ngaku. Oh, pada sek. Aing kieu bae aing we daripada aing ka hakim. Atau ka kiai aing mah kuari mandek nanyakeun teh aing ngadenge cicili sia bae. Ieu bener aing mah. Lain sia subawani. Yang nyalametkeun diri nyana sumpah. Sok sia sumpah. Woi, demi Allah bahwa ieu bener-bener sendal aing. Kana ku cicili sia. Atuh geus bawa ku sia ari sia bisa mah ku sumpah sia. Padahal nyara datang ka imam ngalamun aing make sumpah. Padahal mah ieu bener-bener nang maling aing ieu. Eta nyalametkeun diri ku isin ku ego wani sumpah padahal bener maling ieu adalah yaminul gamus sekedar sendal mejeusna jang ka neraka jahanam sendal doang ku sumpah cepit deh sendalna eta yaminul gamus eta kitu teh yaminul kak cek pemajikan naon kalian diuk budak leuwih ti ka polsek nanya deui. Aing di apa ya burung? Aya peribahasa lamun urang kanu kolot asa deuk ka polsek, ka polres. Lamun urang deuk kanu ngora asal deuk ka istana. Waduh. Nu nyandung teh kos kitu sloganan. Lamun deuk kanu ngora, wah inilah istanaku. Waduh. Lamun deuk kanu kolot, inilah polresku. Aing deuk di BAP. Deoka nu kolot ya. Diu bekos kebocong emang nyandung gitu. Nurut we pan kanu kolot. Ieu teh lupa ieu teh balik ka mana? Bisnis naon jeung saha? Atuh pan jeung babaturan pan kamari nyamper ka diri. Teu percaya.
Iya tuh sih dia percaya ka salaki, dia percaya ka saha. Manya bisnis lu poe teu balik. Coba ya mam bisnis naon nih? Bisnis naon? Orang nu ieu nu kolot geus nyahoeun bahwanya na teh ya. Nganu. Aduh. Bisnis naon, Kak? Bisnis rotinya. Alah, gua lagi nyaho jasa Kak ulah sok buka bisnis susah bisnis. Ini kakak ka Cikupa pan ka Kulon, ti Kulon aju kawetan. Eta bisnis sisinya. Hah? Pancak lu kolcak salah kiri pan nyahoan gaing siang udah gitu. Ya. Emang teh nyaho. Wah, geus ngomong nge. Ngomong naon atuh salah ki pan kieu. Geus kepoconge pokona. Ngomong Kak. Ngomong salah. Cek salah ki. Kita tuh aing dia boleh carekan baik usia pan salah ki. Aing dia kawin bebeja. Aing kok mau bebeja tuh bebeja ge aing carekan. Kok mau bebeja cek teh asai. Aduh, cakatena teh. Berapa bebeja macamnya. Wah, geus ngacak, geus ngomong. Tuh, sakieu ge aing teh bebeja sia kosu kalap kok mau bebeja paes jasana. Kitu nu nyandung mah celok bebeja. Sebab rumusna bebeja diizina. Mending maling-maling bae. Kuari kieu. Kak. Kula merek nanya bae hiji jeung dua ye. Artina kakak ieu sabenerna kawin apa henteu sih? Ulah sok macem-macem. Balik sumpah. Wani. Ayo coba sumpah. Ye, demi Allah, henteu kakak mah teu kawin. Saya teh nyalametkeun diri di mata nu kolot, nyana sumpah demi Allah kakak mah teu kawin. Nah ieu gomus. Lumayan nyana yang ngojai di neraka jahanam ya. Enggak ada takut gitu teh sing ada. Kawin mah mendingan sportif bae. Kak, hiji jeung dua kalau mana nanya. Kakak kawin teh? Heeh. Naon sih ya? Betul bebeja. Ya itu mah hak aing. Hak prerogatif. Wah. Keputusan ada di tangan suami kamu kok gitu, Mas. Usaha aing, duit aing, dipakai kawin ku aing. Iya turusan naon dicampur. Pan kula pamajikan tak salah. Saya udah bingung. Hayang naon sih mobil geus dibelikeun, kamari motor geus, imah geus. Atuh aing geus kawin dia atuh aja. Ya aing teh lalaki, aing teh nuturkeun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puyangeun nya tah, geus meni kitu kan daripada sumpah bohong. Daripada teu nyalametkeun sakitu doang padahal mah nu kolot geus nyahoeun. Atuh mending terang-terangan. Ya kan kakak kawinnya, siang jauh dan jauh. Geus cuma kawin tante. Heeh, naon heh. Eta kakarek nu kanyahoan teh isuk aing kawin deui. Ayo sia. Guys, kurang mah ditinggalkeun we. Moal aku yang bisa ditinggalkeun mah moal. Henteu kurang mah balik we. Ai balik ona we mah kalau teu masalah kayak aing diangkeun deui. Eta hebat tah lalaki nu geus kitu tah. Ulah sok aju balik diantepkeun eta. Tolol sama lalaki geus kitu mah. Balik anterkeun lah. Bah, ieu hayang balikeun lah ieu. Kayak kukula isuk diteangkeun deui. Jadi koso masalah teh bidug emang teu jelema. Koso masalah teh geus kitu. Aduh, Masya Allah. Balikan deh Aminul Gomus ya, ternyata loba di kalangan maling, di kalangan pedagang. Nah, iya kula pan meuli di mamang iya 5 kilo pan barang di timbang gula iya kurang iya timbangan gula mah 5 kilo demi teh 5 kilo bener-bener sama bener surut di jalan. Di jalan surut datang ke 1/2 kilo. Heran aing mah dia teu memang udah demi Allah bae teu tengurangan demi Allah bae memang sieun cenah moal demi Allah bae bener mah demi Allah bae memang mah tengurangan tina kiloan pokona mah kitu bae gomus padahal nyana ngurangan ima memang ieu kiloanana geus dikondisikeun dada kurang wa ima keur waktu nimbangna nyana cepet teuing tak tiktok teu nimbang jagoan biasa kareta. Kalau kita pikiran deh, mana yang mana? Sakit 2 kilo. Tuh nya. Wih, main ieu na ieu katrok-katrok. Ai kalau tah panimbang dah teh komun make kos kieu mah tah.
kurang leuwih didelekeun urang haneutnya haneut kan tambahan deui kunyana tah supaya haneut kolot baheula mentek berkah ka beuli sawahna katurunkeun ka anak ka incu tah eta teh karasa ku incu bae ieu bapak kolot teh baheula dagang karasaeun berkah lantaran nimbangna kuari mah encan karasa ka incu boro ka incu ka anak geus beak mun teu ka beuleuman disita henteu disita ambu aya beak teh geus eta teh berkah teh geus kitu teh teu berkah ngaranna mata kayang nyaho keberkahan dagang bapak kolot urang deuleu hasilna mun karasa ka incu bisa ngarasakeun berarti jujur da bapak kolot kitu bae teh mah komo ka bawa mah jujur nih di kalangan maling sumpah kalangan korupsi geus puguh sama maling-maling kene ngan gede kemudian didagang gitu kene di segala rupa baelah ya minul gomus dinyandung ya minul gomus ngeun bahaya gede nah iyalah nyalametkeun diri maka sumpah bohong gomus ieu bakalna asal muncul kalau malaikat kerbek panas ya teh lain lalagan ribuan tahun pan ngegolot terus kena ge aduh panas ya aduh jangan naik kadung gede kena kolot ngebohong ada panas aing aya ka dunia deung moal ngabohong aing kanu kolot aduh tak rasakeun kanu kolot teh rasakeun nu kolotna aya di luhur jembatan Siratal Mustaqim nyanakeun kaje emang kaje ka neraka udah emang gara-gara siau ada ge dadah kaje siap udah kan orang kita nyerinya di dunia nyeri jadi akhirat begitu-gitu kuno kolot dadah kaje ulah mendekat surga Firdaus aduh budak ulah datang ka kos gitu udah mendingan ulah nyandung lah can air ridho tino kolot mah geus bari lamun urang usaha rada bagus bebeja bae usapa ye dengekeun we kunaon urang mobil geus leuwih ti 2 aya 3 5 teu deuk gende ge bisa ayo ieu mah kira-kira mukir carita kira-kira kunaon andai kata ieu mun di dinya di baturan deui jang nu nyangu mesti capek teuing oh Pangladen heeh urang mana tuh hadam babu lain babu sia tuh SDM pasang atuh segala babu segala maksudnya kieu lamun atuh sia geus nyana atuh pan masak hujan masak nyana geus maksudnya kawinnya kak kira-kira gitu Aisyah menang izin lu nyarekan mun moal aing moal moal ka isuk aing briefing deh jeung sia aduh masyaallah ieu keur carita jadi kesimpulanna heula sumpah kabagi tilu aya yaminul lagwin aya yaminul munakid aya yaminul gemus yaminul lagwi teu katrap ku hukum yaminul munakid katrap ku hukum yaminul gemus mah geus teu katrap ku hukum deui engke teu tama sumpah kos kitu mah teu katrap ku hukum tama tangan geus teu kudu dihukuman ku manusia cak Allah ku aing dikerbekeun nu katrapan ku hukuman nu di dieu ye walaki yu'akhizukum bima aqadtumul aiman tinggal urang ku ari ngatur kaparatna nah lantaran patari jeung hukum ese wallahu a'lam